Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina wengi ieu urang tiasa patepung lawung sawios mung saukun Comantara. Masih di channel anu sami sareng simkuring nyaeta di Balai Hideng Channel. Anu mada mudah-mudahan urang sadaya sing aya dina kawilujengan, sing aya dina kaberkahan, kasalamatan, teu hilap, sehat jasmani sareng rohani kitu nu penting mah eta insyaallah tetep urang kudu syukuran ka Pangeran supados urang tetep aya dina kawilujengan kitu para wargi sadaya. Sapertos biasana simkuring di lawang dina tiap wengi nyanggakeun ka pamiarsa sadaya nyaeta dongeng Sunda, dongeng enteh. Dina wengi ieu simkuring bade nyandak hiji judul dongeng nyaeta Anjing sareng bagong. Nah, anjing jeung bagong. Rupina dina judul ieu seueur pieunteuan kanggo urang sadaya. Sawios da ieu mung sakadar dongengnya. Antawis anjing bagong nyaeta dua sato anu ku Islam agama urang sadaya di haramkeun. Mudah-mudahan sawios ieu satu haram dua-duana mudah-mudahan sing jadi tuntunan keur urang dina carita ieu pangintennya. Mangga wilujeng ngadangukeun. Zaman baheula anjing jeung bagong teh sobat dalit. Tara aya pacogregan naon-naon. Ari dina hiji poe anjing babaung. Bagong kacida ngawaeunana nepi ka nyarekan lak-lak dasar. Anjing nyerieun hatena sarta tuluy nyarita ka babaturana. Atuh babaturana oge pada milu nyeri hate bari ngajorag bagong. Memeh ngajorag minta tulung ka jelema, ku jelema disanggupan. Bagong-bagong sanggeus meunang beja yen anjing rek ditulungan ku jelema, maranehna gancang bae minta tulung ka oray, ka kalajengking jeung ka babakaur sarta kabeh seungseudan, odeng engang sarisit jeung salangsana. Oray janji bakal nulungan lamun jelema ngaliwat kana liangna. Kitu deui langir katut babakaur rek ngaganggu ka jelema lamun aya nu ngaliwat kana liangna. Ari odeng engang sarisit saranggupna teh rek nyeureud ka jelema nyaeta lamun maranehna kadupak ku jelema. Sanggeus asak badami gancang bae bagong jeung batur-baturna ngarasah sihung jeung ngabiasakeun lumpat tarik sangkan ulah bisa kaberiku anjing. Ulah kaudag ku jelema. Anjing-anjing oge kitu deui ngasah sihung paseukeut-seukeut sarta dialajar lumpat patarik-tarik supaya bisa ngudag bagong nu geus biasa lalumpatan di pileuweungan. Jelema mah puguh deui da ngaranna ge umat nu pangundulna di dunya kacida taki-takina. Ulah nepi ka eleh jajaten ku sato cenah kitu. Pakarangna geus sadia rupa-rupa kayaning tombak, gobang, sumpit, katut bandring geus samakta. Ku jelema geus ditangtukeun waktuna anu hade cek ahli palintangan mah keur ngaruruk bagong tea. Kabeh anjing geus dibejaan yen lamun geus
ditongtonan ku jelema subuh-subuh kudu kumpul di buluan imah kokolot. Barang geus cunduk ka waktu datang ka nu mangsana. Subuh-subuh sakuda laki anu sawawa geus ngagimbung pada marawa pakarang. Pirang-pirang anjing geus kumpul, gancang bring indit kabeh kanu bala. Jelema ger sorak kabeh bari mahutuhkeun anjing. Bagong-bagong kacida rewasna, lolobana tuluy lumpat geus teu inget kana janji jeung batur supaya hirup bae. Penting mah panginten poho nya, poho kana badami akhirna penting mah kumaha we carana supaya hirup gitu. Saware kena sumpit, aya nu kena ku panah. Bagong lumpat aya kabrik ku anjing tuluy diroweg nepi ka teu bisa polah. Bagong-bagong nu salamat nu mumbus kaleuweung sejen. Janji jeung pada baturna baris ngaganggu kana pepelakan jelema sarta baris terus ngapusuhan ka anjing. Tah, mulai tidinya meureunnan aya carita anu arana anjing jeung bagong teh teu pernah ngahiji. Nah, rupina caritana kitu nya. Nah, para warga sadaya kaum dangu dongeng Sunda, dongeng enteng keur barudak ya, tapi mudah-mudahan aya guna sama manfaatna keur pikeun urang sadaya. Tah, rupina carita anjing jeung bagong teh dicekapkeun dugi mung sakitu. Mudah-mudahan para warga sadaya bisa nyerna tina carita eta. Rupina mung dugi ka dieu we heula dina wengi ieu kirang lakungna simkuring nyuhunkeun dihapunten namina oge belajar nya. Tu mudah-mudahan kapayuna mah meureunnan sora ge bisa benten lah ngobrol teh namanya istri-istri sorana gitu beureunan. Poe pamagetnya pamaget meureunnan gitu sareng aki-aki nini gitu nya kawas Mang Jaya gitu tah. Tapi intina mah abdi daripada teu aya naon dina sasi Ramadan, dina sasi saum ieu kan langkung sae ngisi kitu, ngisi kosong gitu. Mudah-mudahan we mangga ka para wargi sadaya tong hilapnya subscribe-na, like, share-nya videona. Hatur nuhun sateacana. Mudah-mudahan para wargi sadaya sing aya dina kaberkahan oge kasalamatan. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Mangga kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.